Mitra dongeng Sunda, insyaallah simkuring Kang Asep direncanganku Kang Sony, oge ku Kang Piki, Kakananda sareng Daisan, sejamedar serial lucu karya Bapak Ali Nurdin, si Pancalongok nungulik kasaktian. Mudah-mudahan katampi ku mitra Sundan mulia. Para mitra, teuing poe naon jeung tanggal sabaraha lalakon nunula si Jemros teh ngamimitian jadi begal atau bangsat. Nginget-ngingetna oge teu hayang jeung teu butuh. Nu puguh mah harita teh manehna keur teu boga duit pisan. Mangkaning rek aya ronggeng cenah di kampung Cibitung. Manehna teh rumasa resep ngempyak ngibing. Pikiranana ngaredak jadi baluweng. Jual-jualen geus teu boga, giliran eueuh rek menta-menta kasaha. Rek minang saraya kasaha. Geus sumawona nginjeum mah da geus taya nu percaya. Akhirna manehna lah-lahan. Deuk kumaha bae carana dapon boga duit jang ngibing jeung ronggeng. Ceuk pamikirna rumusna teh kacida basajan. Lamun geus teu boga jualeun, taya pentaeun, teu bisa nginjem. Hiji-hijina jalan kaluarna teh ceuk manehna nyaeta jadi pancalongok alias nyolong. Sasatna nyiar untung ladang enteng, sok sanajan kacida gede pisan mamalana. Lantaran lamun katohyan keureup ceceremed, moal hanteu pasti kana pada ngepungna. Untung lamun bisa ngaloloskeun diri tina kepungan masyarakat atau balarea, ninggang dina apesna kacerek terus disariksa ku masyarakat. Cenah teu saeutik pancalongok nu disiksa nepi ka hanteuna. Mun geus ras inget kadinya nama si Jemros oge sok gegebegan sorangan. Ngan bae sok gancang dibangbalerkeun ku manehanana. Da sebenerna mah dina sagala pagawean ge cenah aya bae mamalana mah. Malah mamalana teh bisa jadi leuwih gede. Upamana wae jadi pilot, nya pagawean nama hebat. Bisa ngahiberkeun kapal terbang di awang-awang di Jomantara. Bari jeung hiberna teh lain sorangan tapi mawa batur aya kalana nepi ka aya ratusna. Atuh gajihna ge lain leutik-leutik nepi ka puluhan juta. Ngan eta mamalana geus biasa ku urang sadaya kauninga. Lamun aya hiji bancang pakewuh, langka anu bisa ngungkulan eta hal. Cindek nama dina sakabeh pagawean oge moal suwung tina mamalana. Nu matak ceuk si Jemros teh ngaluaskeun maneh jadi bangsat atawa jadi pancalongok. Ngantang tu bae teu bisa langsung jadi pancalongok gerot. Teu ujug-ujug bisa nyolong mobil anu mewah atawa ngabongkar imah pejabat. Kitu bae ngarayap heula ti handap cenah. Nyolong nu leuletikan. Sapatu atawa sendal alus. Handphone atawa jaket kulit. Nu penting cenah aya hasilna jeung aya araheunana. Ceuk si Jemros Stepan Parmubalik alias ajengan oge sok nerangkeun di masjid. Candak anu saena kantunkeun nu awona. Tah eta bener pisan ceuk pamikir si Jemros. Cara harita basa manehna keur butuh pisan duit pikeun lalojo ronggeng gunung di wewengkon Cibitung. Teu pira cenah nu ditolongna teh ukur seeng tambaga bogana hiji nini-nini.
Si Jembros munggaran jadi pancolongok teh nyaeta nyolong seeng tambaga bogana nini eno. Malah seeng nage butut-butut acan. Barang inyana nempo aya seeng ngagole di gigireun imah. Sakilat ku si Jembros dikewat. Terus kumanehna dijual ka Bandar Rongsokan. Sakilona teh dibeli Rp40.000. Ari beratna seeng teh 2 kilo leuwih saons. Jadi piduiteuna teh 84.000. Yes, si Jembros ngacungkeun peureupeuna. Tulus euy lalajo ronggeng teh. Pokna deui bari manehna ngagidik ninggalkeun imahna Bandar Rongsokan. Hatena bunga gurigah bungangang. Manehna teu paduli teuing nini enoh kokotetengan leungiteun seengna. Nu penting manehna hasil mucekil. Kacaturkeun ti harita mitra Pasundan. Si Jembros teh babangsat jadi pagawean matuh. Nu dicolong nauge rupa-rupa. Ti mimiti parabot dapur nepi ka sato ingon-ingon. Malah manehanana boga pakarepan. Hiji waktu mah yang leuwih ngaronjal dina culong-colong salakupan calongok kanu leuwih gede deui. Saupamana wae nyolong motor atawa mobil. Anu geus tantu manehna kudu getol ngulik ilmu pangawruh jampe pamakena. Kitu patekadan si Jembros. Ceuk pamikiranana da ari diancluban mah geuning dina masalah pancalongok ge loba pisan elmuna. Si Jembros nyaho kituna teh saenggeus manehna campur gaul jeung tambah lampar jeung dedengkot sejena. Ngahiji jeung pancalongok nu geus loba pangalaman nu sejena anu jumlahna teh lain saeutik. Saupama keur papanggih teh boh di alam bebas, boh di jero bui, sok silih tu keur kabisa atawa ka parigelan. Sasat nama sok silih guar pangalaman sewang-sewangan. Ujalan kitu. Kanyaho jeung jurus-jurus dina pancolongokna teh jadi nambahan. Malah sanggeus kumanehna diteuleuman leuwih jero deui mah. Horeng si mana horeng cenah pancalongok oge boga kapinunjulan ti jalma-jalma liana. Ceuk versi si Jembros mitra. Kapinunjulan kahiji. Pancalongok mah dina soal kaludeung. Kabeh pancalongok ge ludeungan. Bulunas belene sorangan kaliweung geledegan kau leuweung ganggong siwa ganggong kawalungan oge wani nu hieum jeung nu sanget. Mangkaning eta teh lain ti beurang tapi tengah peuting jemplang-jempling raya comrek. Bari jeung aya kalana hujan ngaririncik panronda mah rajieun wani ngontrol oge bari abring-abringan. Jabangan seukur mapayan jalan. Tapi ari pancalongok mah sulungkar salingkar dinu poek jeung barala. Bari jeung sorangan ludeung. Malah aya kalana cenah meuntasan leuweung geledegan. Nyorang tempat nu taraka saba ku batur atawa harah-haraeun. Oge sare di tengah leuweung geledegan. Ngahiji jeung oray. Pagiling gisik jeung begu. Geus biasa cenah mitra. Kaduana, pancalongok mah cenah awakna teh sehat. Moal aya jalma gering paru-paru rarajeuneun jadi pancalongok. Atuh meureun memeh bisa culang colong oge kaburu batuk manten cenah. Mangkaning pancalongok mah teu meunang batuk. Malah ngadehem oge ulah. Lantaran eta hal teh moal henteu pasti jadi mamala pikeun dirina. Pon kitu deui kasakit anu sejena kaya ning boson, rabun, torek. Geus sumawona kasakit jantung mah ulah bisa dipahing. Cindekna nu hayang jadi pancalongok alias bangsat mah
awakna teh kudu sehat, kudu jagjag, kudu rancingeus tangginas kakarek bisa lulus jadi pancalongok. Itu ceuk si Jambros. Mitra dongeng Sunda. Ari nu katiluna nyaeta kapunjulan pancalongok ti jalma liana teh tayalian ilmu bela diri atau ilmu kanuragan nu mangrupa silat maenpo, boh ilmu silatna, boh ilmu dinanguleunkeun pakarang atau kasantikaan. Ilaharna bae saeutik mah unggal bangsat oge bisa ilmu bela diri cenah. Eta mah ilmu bela dirina teh nah saperti bisa silat, karate, atau aku cara sejena. Saperti nyieun jurus-jurus tipuan bikin ngabobodo anu ningker, ngabobodo anu ngudag, atawa nipu ka jalma nu ukur nganyahwankeun manehna keur cocolong. Beh dituna cenah ngulik ilmu sirap. Nu satuluina pamecatan kawedukan, ilmu halimunan, jeung ilmu anu sejena nu teu eleh ahengna atau hebatna. Cindek nama pancalongok teh lain jalma sabongbrong, malah nu geus luhur pisan ilmu nama ku kakarang ngaliwat wungkul oge cenah mah kahiji pelemburan geus mata geuman pikeun eta pilemburan. Mata keung karasana ka urang lembur teh nu kitu mah ceuk si Jambros teh guguruna oge kudu khusus, teu bisa guguru kanu biasa jeung teu bisa diajar sorangan atawa otodidak. Cag Mitra Pasundan rupina bagian kahiji tina seria lucu si pancalongok nu ngulik kasaktian karya Bapak Linuddin dicekapkeun sakitu heula. Mitra Pasundan cag heula mitra carios nyambung ieu insyaallah kusim kuring sapara kanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.